rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Payus Pisan Channel. Silih asa ase asuh. Ada terus pada jam 11. Abdi mah bade tadinya bari nyanyi hamdan dan tadi tak aya pamunut ti Bapak Apeh cenah sareng Ibu Nok teh hoyong lagu hamdan cenah abdi mah menerus pisan kana lagu hamdan teh. Engke cenah lamun engke dilagukeun hamdanna moal ditambahan honorna kitu. Lamun ngalagu hamdan mah bade ditambahan cenah honorna teh cenah. Alah, arana yakin nih ibu. Ya, alhamdulillah. Waduh, pada rawasan ya. Hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qarba fathul mubin. Innahu wasami'ul alim. Puji kagungan pangeran Romahan walatur heman Gusti mangka muka pura bangsa Allah ya Rabbi mantana mangakoni salawat salawat barokah barokah ala Muhammad Rasul. Alhamdulillah nuhun Bapak jazakallah jadi salam sinarang sholawat moga netes kamu natrah sarabat para ahli sahabat salawat sholawat barokah barokah ala Muhammad Rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Salam sinareng sholawat moga netes kamu natrahat para karabat para ahli jeung sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana urang sadayana sing diangken janten umat Rasul sing kenging syafaatna di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Urang teh pansok ngadoa cenah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dan pasti nikmat teh salah sawiasna teh para nabi, para syuhada, para sidikin, para solihin. Mudah-mudahan atuh urang teh kalebet anu solihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna dongkap ka pangaosan teh berarti ibu-ibu teh sararolehah, bapana oge sararoleh. Insyaallah ke di dituna ge kenging tempat anu sae munggu Allah. Amin ya rabbal alamin. Lagamna tuh aneh.
Gitu panginten. Orang mana hati itu wujud teh? Ari abdi teh salaras nama ari asli nama ieu teh di Kuningan. Paingan. Ngan abdi teh sami di Ciranjang ieu teh. Kuningan geus laas. Ngan Kuningan anak tos lah cenah. Bisa perak. Aduh. Mas. Waduh. Ieu maksud tas di mana bae atuh eta kakarek mah donghol. Di mana bae abdi kalah kaduaan bae teh tadi teh. Apa nanti mati di itu tukang teh ninggal ibu-ibu. Aya ibu-ibu teh mah di nu poek bae. Naon pun. Teu teuing atuh da karunya teuing ti tadi ibu-ibu. Aya teh ibu-ibu teh sanajan popoekan oge hatena mah saang eta teh. Sabab naon? Ti bumina niatna teh cenah Allahumma alhimni rusdi wa a'iti min syarri nafsi. Waduh, kitu teh ngadoana teh. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu niatna teh mun saya bisa ngadoa hayong ilmu manfaat. Dongkapna ka pangaosan kieu teh. Tapi abdi kalah kahoroi bae. Iya. Jadi orai bae teh tadi. Ya mudah-mudahan bae ibu kenging manfaat sakedik-sakedik lumayan gitu. Dari seur-seur bae di pasan dalil seur-seur ibu mah teh gampang. Telat mikir gampang pohok. Tadi oke ku abdi ditaros ibu-ibu di dia sok aya pangaosan tuh. Waduh, di dia mah soor. Make pakaianna soor di dia mah. Janten uga dinten teh aya pangaosan. Kiai itu ngaduke kon teh ibu gak apal to. Nya apa pisan ibu teh naon nitah bener nyaram salah cenah gitu. Nya atuh pasti tada ayo nage pasti ibu-ibu teh poho deui teh. Jadi lamun rumah tangga nu sae dipayuneun Allah teh tadi teh naon ka hiji teh Bu aliran. Manya ya salah rumah tangga nu sae hurung deui alhamdulillah. Nah, ibu-ibu aya nama caang katingali. Komo anu seuri mah katingali ibu-ibu mani baranyai. Katingali waosna wunggul. Luar biasa ibu alhamdulillah. Abdi mah nembe ya teh pangaosan Pinocchio teh yo nembe. Dan nu kamari mangan 30 orang ibu. Di kursi nu dipayun teh kosong eta teh. Nu dipayun kosong ku abdi teh di sauran. Mana bapak kuwu nya? Cenah bapak kuwu teh itu penting jadi contoh di masyarakat. Kumaha masyarakat hoyong pangaosan, bapak kuwu na ge datang. Ai si orang teh ditaruh ku kuring teh ka mana bapak kuwu nuju ka Jakarta. Cenah nuju nguruskeun kanggo kenging bantuan kanggo demi masyarakat. Waduh, ku abdi teh dipuji nu kitu mah. Berarti bapakku hebat. Begitu demi masyarakat nepi ka Jakarta ke dijujuk. Wah, itu demi masyarakat. Jadi itu aya di pangaosan teh, pakuwu sanes teu cinta kana pangaosan, tapi nuju aya kapentingan anu sanes nu leuwih sae deui. Numawi masyarakat mah tos diguar cenah, mangga sarumping sadayana cenah kitu. Alhamdulillah di dia mah di daerah Mekar Mulia mah ya luar biasa ya ibu, luar biasanya punya alhamdulillah. Ibu-ibu tuh kata mudah ya nya sirum di sisi berberem. Oh ayang tuh ada baronta araya sadayana alhamdulillah. Pokoknya melamun pakaianna aya ibu-ibu mah alim ngejat eta teh. Satungtung pakaianna aya keneh lamun pakaianna kabur ibu-ibu ngiring kabur eta. Mohon gitu. Aya mohon eta teh sang haturkeun nuhun ka Pak Apeh teh. Nuhun Pak Apeh ieu abdi keur ditambihan ieu nya. Mohon ditambihan ikhlas Pak Apeh ieu teh. Pak Apeh ikhlas henteu? Ikhlas. Ai ti ibu nama acan eta teh. Sampai ti Bapak Apeh nanti ibu nok nama teu acan. Ai di mana acan? Ti teteh Yayang teu acan. Ti adik ki oge teu acan eta teh. Opan bade. Jadi antos pisan. Abdi mah da teueureun eta dalam Pak Yusuf sakuan heula bisi ku tukang suling. Erek disakuan jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan katsira, mudah-mudahan ku Allah ditambihan deui rezekina. Komo upami narojol deui. Amin. Entong sok macem-macem eta mah. Nya henteu abdi mah ikhlas. Ngadoakeun teh
sing saha anu masihan sanajan sakedik saur Allah tadi ge bakal dibalaskeun langkung sae. Sodakoh 100.000 digentosan kuno 10 kali lipat langkung saya deui. Geura tingali engke di ATM di BJB geura 10 kali lipat teh eta insyaallah. Da bejana teh cenah geus aya transfer cenah ti ditu ti pamarentah cenah Pak Apes cenah geura teh ang BJB na. Gandeng tong sok di beja-beja eta teh. Waduh, di abdi ka di BJB eta tos nguping aya transfer nganu abdi mah diblokir. Jangan tuh bisa diteang gua abdi. Poek abdi mah tuh tulis diblokir eta teh. Gusti ieu keun Kang Komisar Avanza. Tukang jeung geus BJB na BJB eta tukang seling. Barisan jalma beugeng atuh ayeuna kabeh eta. Nu katilu naon eta teh aa? Nu katilu teh nyaeta awil qasdafi nafaqatihim uyubahum. Tadi tos uyubahum dzunubahum fayatubu minha eta nu terakhirna. Nu katilu mah nyaeta kedah warazaqahum murizqa fi ma'isyatihim awil qasdafi nafaqatihim. Nah itu teh ada dua itu teh gimana itu? Panjang toing eta abdi itu apal. Sok bisa sakodik gitu mah. Abdi itu tiasa nyebut sakedik. Jadi sakodik gitu. Nu kahiji naon? Sakodik we, sakodik. Nu kahiji kudu milari rizki anu halal anu barokah nyiar maisah di rumah tangga. Maisah teh kawajiban nu jadi caroge. Kawajiban maisah Maisal mangurut hari maisah mah ieu mah tetangga abah di dieu nya. Mohon. Jadi nyiar nafkah anu halal anu barokah eta teh tugas caroge. Waduh, itu tugas abdi salaku kepala rumah tangga. Mohon sok milari itu tina jalan naon bae teh a. Jalan nama naon we, naon sababna unggal jalmi dirizkian teh inna sa'yakum lasata. Pagawean mah rupa-rupa unggal jalma tong sok sirik pidik kana pagawean batur. Sabab geus diukur masing-masing. Aya nu jadi padagang, aya nu jadi patani, aya nu jadi pagawe, aya nu wira swasta, aya nu bidang geuningan dina bidang seni, aya nu bidang agama jeung sajabana. Itu sadayana geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Tong sirik kana milik batur, tong sirik pidik kana rizki nu katarima ku batur. Da bisa jadi lamun urang jadi si A atawa si B urang cantang tumampu. Sok pigawe naon nu penting ngahasilkeun rizki anu halal anu barokah. Mun patani sing nya jadi tani na ulah nyusur galang batur gitu. Sok nyawa sing ikhlas bade angkat ka sawah bismillahi tawakkaltu ala Allah, bade ka pasar ka pasir ka mana amparan ku asma Allah, insyaallah eta rezekina bakal halal barokah. Sok tugas caroge si Mas oge kitu. Mun si Mas kana naon abdi tadi pan tukang ngerukan huut eta di tukang ayam boiler teh ayam sayur abdi nu tukang ngerukan huutna gitu. Oh itu ngerukan hulut teh make laptop. Oh tuh make itu tuh singkup. Waduh lumayan eta kanggo abdi mah sakarung eta kanggo abdi dibantun karorompok nyajang naon. Oh itu kanggo ngagemuk tangkal sau. Mari abdi mah resep melak sau. Moal jadi sia melak sau mah Mas. Moal jadi melak sau kata siapa itu melak sau gak jadi. Hanya atuh moal jadi melak sau mah. Ai kitu kumaha eta. Lamun rek melak tangkal sau da melak sau mah lamun dipelakeun jadi buruk. Waduh kudu bener bae jeung sia mari ngomong teh. Nya abdi teh sok pan kitu eta teh melak tangkal sau atuh lah sok. Udah geuningan di Sunda mah kitu cenah bade ka mana bade ka ditu atau napi kumaha teh sok langsung bae geuningan. Oh tara sok malapa godang orok sok aya nu bahasa anu kudu ngarti urang sorangan lah gitu. Tah Mas aya deui nu kaduana nyaeta awil qasda fi nafaqatihim sing rik-rik gemi dina ngamanfaatkeun ngabalanjakeun. Tah ieu mah tugas istri Mas.
itu tugas yayang ya, tugas pun bojo. Maksana yayang teh yayang abdi, ya mah sanes yayang adik sanes. Ya mah abdi sok nyebut yayang ka pun bojo teh. Margi abdi mah memang sayang pisan ka pun bojo teh. Tah, tugasna teh rik-rik gemi. Apa itu rik-rik gemi? Atau rik-rik gemi teh pan aya rik penting teh gitu. Oh, itu sampingnya. Eta. Ada di Mas rik-rik gemi teh kieu. Mun dipaparin rizki sabaraha bae tiasa ngatur ekonomi luyu jeung kabutuh lain luyu jeung kahayang. Loba anu terlibat karena hutang boh online boh lain online ka bank jeung bank naon bae eta teh lantaran kabutuhna teh atawa nginjem teh ngabangpaatkeun harta teh lain karena butuh tapi karena nyumponan kahayang. Da kahayang urang mah nu dina otak teh leuwih rentul batan jukut, leuwih loba batan jukut. Malah jukut di baban mah sok aya rada lila. Jadi nadi tapi kahayang mah nu ieu can kasumponan geus aya dina otak teh loba pisan. Jadi narembongan bae. Jadi Mas kade Kak Yayang akang bobojeeh sing tiasa ngatur ekonomi rumah tangga luyu jeung kabutuh. Kade sing qanaah mun dipaparin sabaraha wae ku caroge sing ditarima kalayan ridho lillahi ta'ala. Alhamdulillah nuhun aa mudah-mudahan rezeki barokah Allah nambihan deui. Tah kudu kitu. Waduh rada borat eta. Bagi pamajikan abdi teh sayang abdi mah yo ayeuna teh abdi teh nuju radahan dulu ya teh nyuhunkeun solusi geuningan. Terang solusi teh lah jalan keluar mah solusina itu kumaha abdi teh sok rada seueur eta ka bojo dina itu kumaha abdi teh sok rada seueur eta ka bojo. Jadi di bumi teh kan panci teh aya 7. Ari pek teh pas kamari aya nu ka bumi teh karo rompok itu cenah. Eta punten eta cenah. Aduh ieu teh acan cicilan panci cenah. Tadi Pak Sor abdi teh panci naon? Itu tadi isina si ibu nyandak panci cenah. Waduh di dapur geus aya 7 geus nyokot di bae panci cenah eta. Ari bebeja ari nyokot itu bebeja, ari pas mayar bebeja, aduh kurang asem gitu. Keur makuring teh duitna teh teu pati loba gitu. Sepepan ari tina ngumpulkeun uut teh lobana teh uut. Sanes duit. Pangbungah-bungahna mang eta teh nu digawe ngumpulkeun uut teh bunga-bunga atuh abdi bersin bae. Apanan ari nu sok tukang uut mah eta teh teu weruh bunga. Bunga kumaha? Apan sok keprok bae. Jadi lamun teh ngumpulkeun uut keprok eta teh bunga lain bunga nu kitu teh meledug. Tah Mas anu kaopat ayeuna udah tos wengi teuing nya, tos wengi teuing tah tos pukul 11 langkung kurang 15 menit. Ya 15 menit bae kecuali lamun aya nu nyawer deui gitu. Ya. Kadieu Pak Hansip, ieu urang ngaronda ngawakilan Pak ieu nya Pak Nyari abdi berkumpul di tukang ya ngaronda wae ya. Aduh ngamankeun ya bisi dina pangaosan esiko si bulu-bulu mau ngamuk gajah mata aya sagala rupa abdi tanggung ayo orang ngaron urang ngaron nyitra ngorilingan eta saya ga mangkaiana bisi aya dapat katanya kenapa ingin secara gemping borora aya nu maling bahkan tiris kabulkan sidulun nyieun dunan omong ngaronggang sarundung kasumunakan memeh mahulan kagaleut si kopi
orang lembur di mataya papadana kasadaya warga masyarakat blok Jumaah khususna umumna desa Mekar Mulia. Ayo orang jaga keamanan lingkungan, jaga kurang sadayana dina gogoda jalmi anu teu tanggung jawab. Sanes tugas hansip ngumpul, sanes tugas aparat ngumpul, tapi keamanan kurang jaga kusadayana, jaga keluarga masing-masing. Ngaronda urang ngaronda ngiteremur ilingan desa sayaga mangkaiatna sangkan penebahnya kena peting kucara samping orang ayanu maling batan tiris kapulusan. Alhamdulillah. Waduh, tebih pisan kakinya. Anu ngaronda sarondo kasubuhaken memang pamulang kana leutik kopi buana kawung menyetok sumpah ku sampah rasa kurang benar papadana pangnikmat-nikmatna lamun subuh aya nyuguhan kulub sampe dengki kopi pahit. Aduh, eta teh resep pisan Pak Kubu di dieu mah Pak Ulis Paraksa Bumi oge Pak RT Pak RW Pak Lurah kahansip teh merhatikeun pisan teh. Naon sababna hansip itu jasana luar biasa. Nu sanes tibra sare hansip mah teu weleh kerek. Siang. Hansip mah siang bobo, wengi mah ngajaga keamanan lingkungan. Satu dulu. Ayo satu rada usum deui ieu nya seueur kacayoskeun di desa-desa sanes. Aya nu ical motor, aya nu ical sagala rupa. Sok jaga masing-masing keamanan ulah ngandalkeun hansip. Hansip hiji kudu sadesa nguriling Allah mangkaning anggota akang teh ngan ukur opatan 5 anjeun akang ieu teh mane repot. Nepangkeun akang Kang Aep. Aep naon? Aep ganas. Waduh, akang mah ganas itu. Luar biasa. Hansip kudu tegas. Komo hansip mah bujeng-bujeng ayeuna ka masyarakat. Pak Kubu oge henteu adil mah ku hansip mah leleh. Tapi resep Pak Kubu di dieu mah ka hansip teh. Pak Kubu mah lamun jam 1 ngiring kontrol. Kang Aep. Kontrol keneh. Mohon Pak Kubu, siap. Gitu. Tos ngarokok acan. Siap acan. Waduh. Eta teh naon cenah resep Kang Aep teh cenah. Siap Wasmil. Wah, eta geus langsung dibae. Ai Pak Kubu resepna naon? Daun kawung. Wah, ai Pak Kubu daun kawung ari hansip lah. Luar biasa. Beda dong Pak Kiai. Pak Kiai mah di Samsu. Walah. Naon sababna Pak Kiai di Samsu? Wah, nya sababna nyepiraku we Pak Kiai daun kawungnya. Gitu Pak Kiai mah di Samsu lah gitu. Itu teh penghormatan luar biasa ti Pak Kiai ka mangkeun eta teh. Lamun jam 1 keur ngaronda teh cek Pak Kiai teh cenah. Waduh, pansip ngaronda kana. Iya siap Pak Kiai. Kade Kiai hudangkeun nya bisi kaburangan rek salat tahajud. Siap. Ari abdina teh kaburangan. Dan tuh atuh di pos ronda teh. Maneh anggota ini KRT Kablok Kemis, Kablok Salasa, Kablok Rebo. Komandan rek reureul di dieu.
Oh, ari abdi na kaburangan. Waduh, tuh diharudangkeun eta anggota kurang asem. Jadi kaburangan bisa. Hatur nuhun Ibu, tadi entos nyawer. Katinggalin teh 150. Saya nama tambihan deui. Lah yang balangor pisan boga anak buah teh. Kemarinnya amankeun. Amankeun itu. Amankeun. Ku abdi mah diamankeun eta 150 teh. Diamankeun. An bejana teh dikatukangkeun eta. Kuduna dikadiekeun eta. Oh aya. Aya bohong. Bukan di tukang bohong. Bang emok isu. Aku tukang bohong bisa kabang emokeun. Mangkana eta usah. Eta teh nginjem ka uing, pasti bisa nginjem, jang naon, jang mayar bang emok. Sudah penjadikan daya jang DP. Jang DP sebenarnya, ulah eta ngaruksak anggota sejen eta teh kudu tepat waktu ari mayor tuh. Wah, mang dicarekan ku pamajikan. Da teu mere mangna ya. Udah tinu ngaronda mah tinu teu menghadapan teu kenging penghasilan atuh tinu ngaronda mah. Da tiang listrik anu di takolanana. Nu kaopat. Naon ieu nu kaopat bae ieu. Tonggalak teuing atuh. Naon nu kaopat? Nya awas kudu uyubahum dzunubahum fayatubu minha. Mun rumah tangga neng yayang aadiki aya dina ridho Allah, aya dina sakinah mawadah warahmah, sing faham kana kaeban diri. Naon sababna? Tadi kakuping pisan ti Pak Kiai, yen urang mah aya dina kaayaan lemah, yen urang mah aya dina kaayaan teu daya teu upaya, sagala rupana teh Allah nu ngersakeun. Tapi mun urang rumasa yen diri lemah, yen rumasa diri teh teu aya kamampu, yen rumasa seueur kakurangan ilmu, seueur kabutuh, sok sing faham kana kaaiban diri eta, di mana urang ngalakukeun hiji dosa, hiji kasalahan, gancang fayatubu minha, tobat ka Allah Subhanahu wa taala, seueurkeun istighfar. Mun aya musibah di rumah tangga, seueurkeun istighfar. Bisa jadi musibah nu tumiba ka urang teh, Mas Pak Hansip, Mang Ucup, bisa jadi tina dosa-dosa urang nu teu karasa. Ulah nyebutkeun dosa naon atuh abdi nya geunang musibah seperti kieu teh. Abdi kenging musibah itu jeung ieu panyakit cager-cager anak kering, pamajikan udur, pamajikan ninggalkeun rumah tangga teh, boa urang nu aya dosa naon. Waduh, abdi mah hayang sorry. Tok kenging nu sedih-sedih atuh anya diosna. Eta mah lamun aya musibah di rumah tangga tong sok nyalahkeun ka Allah, yen teu nyaah ka urang, tapi bisa jadi akibatina urang teu uyubahum atapi urangna teu aham kana kaeban diri, tina dzunubahum, sok gancang fayatubu minha, tobat ka Allah. Waduh, kalau tobat ka Allah itu gampang pisan, tinggal astagfirullahaladzim beres. Nyang teu padu kitu bae. Si Mas mah teu padu istighfar teh kudu mikir, hiji rumasa dosa, nu kadua ulah dibalikan deui kade eta teh. Nya atuh. Abdi oke gitu. Rumasa moal istighfar teh rumasa mah. Nah, abdi teh rumasa loba dosa. Kacang istighfar astagfirullah. Abdi mah minimal teh eta teh salat teh sok 3 kali. Astagfirullah. Bari ngucapan dada abdi mah daru masa. Seueur dosa malah keur salat teh abdi mah sok malawong gitu. Abdi teh tiasa nyebut malawong. Dan malawong abdi teh gitu. Janten abdi mah rumasa lamun nuju salat teh ka Allah teh rumasa dosa seueur kalepatan. Naon sababna pas Allahu Akbar teh eta abdi meuni berai sagala katembok abdi. Tas Allahu Akbar teh. Caritana abdi bade kakaput, da ieu baju teh soeh. Milarian jarum poho teh kapendak. Hilap nyimpen. Abdi teh salat pas salat asar teh Allahu Akbar. Berai teh katembok. Eta jarum inget eta nyelap dinu baju. Jadi teh salat teh abdi teh langsung be astagfirullah di teh nya bae jarum aya. Aduh, jadi sikana ibu-ibu siti oke kitu nya.
Upami hilap nyimpen asis teh gitu. Hilap nyimpen asis, gancang salat, salat teh astagfirullah, wa Allahu akbar teh brai duit teh teu katempo da teu rumasa nyimpen. Oh nyari teh nyoba rumasa nyimpen menyemal inget atuh. Oh si Mas malah padu bae. Tah sok lamun ka pada manusia aya dosa mah kudu dua nu dipigawe teh. Waduh nyanaha dua. Hiji bae atoh. Bios hiji teh dua. Hiji kudu ngarumasakeun dina diri boga dosa. Kaeta jalma nu kaduana pendakan sok menta dihampura. Jalma nu hade teh nyaeta anu daek menta dihampura lamun geus rumasa salah panghesehna teh abdi mah. Oh, hese kumaha tibatan tepi ukur menta dihampura atuh. Tong tarik toing ieu teh geus poteng. Itu tetangga aya nu goreng. Kur goreng eta teh rek ka rumah sekat. Rek ka rumah sakit gitu eta teh teu damang gitu. Cagor. Itu supaya teres cagor eta. Cagor gitu. Cagor. Oh abdi teh inget bedana karena tahu goreng tadi suguhkeun eta ku benok. Jadi tahu goreng teh jadi inget bae jadi cagor. Tapi engke cenah bae bakal kan cauna bae dan si goreng ku sorangan cenah. Aling teuing. Tah jadi lamun ka pada manusia, lamun urang ngalaku dosa sok enggal nyuhunkeun dihampura. Abdi teh kantos teh gaduh dosa ka pada. Hukumaha lamun teu dihampura cenah. Abdi mah rup ku padung rap ku lemah kaurugan tanuh borong moal rek ngahampura eta kumaha hukumna. Lamun urang geus menta dihampura tuluy ku eta jalma teh dihampura kari kadepruk sujud ka Allah menta dihampura. Kadepruk teh naon eta? Apan abdi ari ngabaso sok sareng kadepruk eta? Kerupuk. Kerupuk silaika kerupuk. Waduh, suka teh anu kitu teh geuningan bodas-bodas anu keneng anu warna-warna itu teh kedepruk eta teh. Raos pisan eta. Komo tadi bahasa ngabasa didinya tah dicaket musala didinya di warung eta tah. Aya kedepruk eta. Kedepruk teh sujud enggal salat ya Allah abdi tos nyuhunkeun dihampura ka bapak anu ka ibu anu tapi anjeunna teh ngahampura anging Allah nu Maha Ghafurur Rahim hapunten abdi Gusti nyanggakeun sadaya. Wah itu jadi gampangnya lamun kitu mah teh hese ta menta dihampura teh. Dihampura, waduh, abdi saleh bae nya nyarita teh. Bukit bae. Hampura itu abdi teh hampura saleh bae nyarita teh. Loh, maklum geus penting. Bari itu ti adiki jeung Mbak Teteh Yayang datang kadeo gitu ya. Entong sok ngolo teuing era cicing kayak gitu tenang bae atuh ada tarawayah kieu moal dianggap heureung kayak ya tah kitu jadi opat wa idza ghairu dalika tarakahum hamala lamun nu opat eta perkara teu ditumponan dina rumah tangga saroge teu paham agama istri teu paham kana agama indung bapa teu paham agama teu ngalaksanakeun katakwaan parentah Allah nebi hanu dicegahna henteu silih adaban teu silih ajenan teu silih hargaan kanu saluhureun teu nyaah ka sahandapeun henteu bisa mele-melari rezeki nu halal nu barokah mere asal loba duit menang duit bae teu mikir yen eta teh harta teh rezeki teh teu halal atawa henteu barokah henteu aya dina kasayan salajengna lamun aya istrina teu bisa ngatur resiko rumah tangga oge teu apal kana kaeban diri teu daek menta dihampura ka Allah jeung ka sasama ghairu dalika tarakahum hamala maka rumah tanggana bakal awet rajet ku dasar kitu awet rajet teh sanajan lila rumah tangga tapi teu aya dina karegejegan maka rumah tanggana teh awon di payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh mudah-mudahan bae sanajan opat saiki naon nu didugieun ku ieu aya mangpaatna kanggo abdi pasti atuh aya mangpaatna ka urang ganeng aya maneh ngareuwas bae. Waduh mohon mudah-mudahan nya urang doakeun ieu mah pamungkas panyawer etang-etang ngiring deudeu we kapun anak
teh yayang diki rumah tanggana sing sakinah aya dina ayam tentrem, mudah-mudahan gampil mirik rezekina sing dipika cinta ku ibu rama tatangga baraya dulur sadaya masyarakatna di padamelanana sing dipika cinta ku rerencangan tempat damelna sing ngahasilkeun rezeki nu halalan anu barokah anu thayyiban amin ya robbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Muga Allah ngabarokahan rumah tangga khusus Neng Yayang sareng adiki umum nama rumah tangga urang sadayana boh panganten baru boh kapanganten bari sadayana tiasa aya dina kabarokahan sagala rupina amin ya robbal alamin. Rupina lah cekap sakitu panginten teu karawasi waktu tes jam 12 begitu nabilih tarunduh dina mulih panginten ke ending bilih kasiangan dina salat tahajud salat subuhna oge akang panginten datep bih pangintennya ke etang-etang panyawer sakitu bae saninten buah saminten dibantun kaparakpatan hapunten akang hapunten bilih aya kalepatan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh nanti Pak Ape siapa saja mengundang akang lagi ke sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin sakali dihapunten kasuhun kakirangan sareng kalepatanana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.